Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber dongeng Sunda Mang Cecep Gorbacep anu satia satuhu manco di payunan HP sawang-sawangan di mana wae ayana dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng kajen pisah manan serah bagian ke-12. Ieu yasana Bapak Tatang KS. Sata acan dipedari ya dongengna sakumaha biasa ngaturkeun debu nuhun laksa ketika bingahan ka pamirsa anu tos satia satuhu manco ngomen ngalaik oge ngabagikeun ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorbacep ka pamirsa anu sanesna. Mudah-mudahan eta kasayan teh dibales ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sumangga supados teu nyongkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Ku ayana uyeh mawa bobok kode si sanggo teh geus teu aya kasalabaran brut berat nyaroehan daun cau tidinya ribut paheula-heula nyukil sangu sadaekna nepi ka akhirna mah anu mawa oge ngadon celeumeut teu kabagian saremeh-remeh acan. Teu kungsi lila komandan kaluar ti jero imah dituturkeun ku Sersan Sutawijaya jeung Sersan Hardi nyalampeurkeun ka uyeh anu katingalina keur ngahruk bari nyang hareupan boboko kosong. Ari silaing kunaon uyeh anggur ngahruk kitu? Tanya komandan bari socana rudat redet ningalian anggota-anggotana anu keur patinggal loler dina tepas imah batur ngarasakeun naina awak. Kemerekaan panginten Pak, si uyeh mah cek Sersan Sutawijaya bari rada seuri. Kemerekaan bae lanun deheka ku sorangan mah sidik teu kabagian di dia mah sanggo saeutik-eutik oge ngadon dipecunkeun ular uyeh bari ngabalieur samalah ngadon mepes ke yang boboko kosong teh dipabetkeun ka jero imah. Keun bae da urang oge teu ngadahar sareme-reme acan ayeuna mah urang ka dieu bae angguran tuturkeun urang sugan manggih milik cek Sersan Sutawijaya ngalaleos jeung Sersan Hardi anu harita keneh uyeh nuturkeun. Komandan kompi jeung komandan seksi mah dariuk dina golodog imah kosong bari ngawarangkong ngatur-ngatur pikeun pijalaneun. Waktu Sersan Sutawijaya kapalipir kabeneran aya jagong ngagarantung dina gantar mani dadakan akara atuh lain dikieuna barungahna teh samala Sersan Hardi mah gancang ngabejaan ka komandan. Pak, manggih milik cek Sersan Hardi mani ngahari wos-wos. Manggih milik naon euy? Komandan curing hak bari tuluy ngagupayan anak buahna anu harita keneh anak buahna pating korejat lalumpatan muru ka komandan. Barangkok teh kapalipir ngareret aya jagong rantoy dina gantar mani keur merejeehna nakar atuh teu diengkekeun deui. Rewak-rewak nyarorokot. Aya nu dua aya nu tilu sewang mani recok teu beda ti jog-jog. Kelanan. Ieu jagong sidik atah nadek di dalahar atah ku maraneh cek komandan. Di belum bae Pak, tembal salah seorang anggota. Ari di belum teh, di belum dina naon moal hade di belum dina awuletik bari eueuh seueuan. Ulah teu aya akal teuing Pak, cek uyeh. Ayeuna sangkan barang asakna, barang ngadalaharna, urang yeuna hawu dina liang lisung ieu. Seunana mah urang belum runtah bae, seneng rokrak-rokrak. Pek bae ari daek onaman.
Geus kitu mah anggota-anggota cakah cikih ngarawan runtah garing diluluguan ku Uyeh. Samalah diantarana aya oge nu nyabutan pagar dipitas-pitaskeun pikeun pisuluheunana. Tidinya sok runtah garing teh disimpen dina liang lisung ger ku Uyeh diduruk. Seuneuna mending ababala atuh darebay anggota teh mereulem jagong. Pating poropot dikarurusuk awahingku hayang buru-buru sajeroning Uyeh mulak-malik jagong teh Bang Ehon sok deui seuneu keur ngababela teh diruntahan deui nepi kalelentaban ka luhur. Anu kabeneran saung lisung di hatepan ku hateup eurih anu teu kanyahoan seuneu geus ngalentab kana hateup samalah geus ngababela. "Uyeh, seuneu doro eta dina hateup," ceuk salah saurang baturna ngagorowok. Uyeh tanggah ka luhur bener pisan hateup pisung geus ngagegedur samalah hateup suhunan imah anu tas diunggahan ge geus hurung naratayan kana bilik. Anggota-anggota anu sejenna ribut cakah cikih ngahindarkeun bahaya kahuruan anu ngarawel gantara pamoean anu ngadudut pagar samalah aya oge nu kuntang-kinteng neangan cai pikeun ngabanjur seuneu. Tapi sok sanajan ribut neangan itu ieu ge teu bisa kapareuman da puguh seuneu geus ngabebela dina suhunan. Anu akhirna mah diarantap malah pada lalumpatan manibirat ningali imah kahuruan. Kituna teh lain ngantep kana seuneu tapi sok sieun kanyahoan ku pihak musuh anu tangtu ceuk pikirna pihak musuh nyerang. Komandan jeung anak-anak buahna pating perebat lalumpatan ka palasir anu sakitu jauhna. Jabanan jakna manehna tak nakar. Sanggeus tarapi kana puncakna pasir, brak sararea dariwuk meni pada nyarang saya. Ngerasa reuas ku kajadianana kahuruan katambah-tambah lumpat anu sakitu jauhna. Pohara si Uyeh ngadorakakeunana teh. Teu pupuguh hima batur ngadon diduruk. Cuk komandan bari ambekanana meni ngahegak cikaringet tina taarna morolok. Dalalampahan si Uyeh teu beda kawas si Kabayan let sarwana jeung si Batakok mah, ceuk Sersan Surtawijaya bari ngareret ka hiji anggota anu disebut si Batakok daya lian Bang Ehon anu harita manehna keur calinutrung narangkep tuur jeung Uyeh bari ngawaskeun kalebak kana haseup imah kahuruan. Dikitukeun ku Sersan Surtawijaya teh saurang oge teh aya nu nembal anggur pating harulang taksiran manehna oge ngarasa reuas kareureuhnakeun. Astagfirullahaladzim, ceuk Bang Ehon kakara kadenge nyarita make nyebutkeun istighfar sagala bari ditungtungan ku humandear beungeutna diusap ku manehna keneh. Tah kitu bisi teu nyaho ada jadi jelema ka memegan teh. Uyeh nyarita bari panon ngadilah ka Bang Ehon. Dasar sisit kadal hirup dewek mah geus puguhon kejo teu kagehan rajeun meulem jagong teu kadahar kaburu kahuruan. Alah tis-tis bener ieu mah boga diri teh kitu pok-pokanana Uyeh bari gegetret buuk jabrigna teh dikebring-kebring. Manggeus tong ngocoblak sadare oge saralah teu pupuguh nyendurukan dina liang lisung, sur komandan kompi bari ngadag. Ayo siap tak berangkat deui geus borang pisan ieu teh. Mangga ayo siap deui barudak, tembang Sersan Surtawijaya bari cengkat nangtung. Geus kitu mah bering pasukan arindit deui Sersan Surtawijaya ti heula dibarengan ku Sersan Harade. Belok kiri tak, komandan seksi merentahkeun ka Sersan Surtawijaya kudu mengkol ka kenca. Terila anjog deh ka hiji pagunungan anu kabeneran datang di kadinya ujug-ujug gar deui hujan mani ngagebret. Kumaha let teras bae ieu teh? Sersan Hardi nanya ka komandan bari ngalieu ka tukang. Terus bae kagok, ulur komandan. Ku ayana parentah kudu terus kapaksa ripu-ripu oge neruskeun perjalananana. Kira menang 2 kilometer ti eta patempatan kadenge deui komandan seksi merentahkeun kanu dihareup yen jalan kudu norobos mapai-mapai wahangan anu sakitu eta jajalaneun teh raremet ku bangsa tatangkalan jabala leueur da puguh hujan terus-terusan taya reureuhna. Lamun seug nyaho mah perjalanan eta pasukan asana teu leuwih ripuh batan tadi waktu indi ti Jogja.
Ayeuna mah dina sajero sapeting eta teu manggih pisan pilemburan, estu terus-terusan mapai jalan satapak beri jeung kukulubutan kanu bangsa raramat. Samalah make jeung nyorang jalan mapai guha sagala anu sakitu cara neomna. Sanggeus ngaliwat guha, beras kahiji leuweung geledegan tangkal eurih teu sirikna satangtung-satangtung, monyet jeung lutung pating guntayang, pating salegor ngarenyohan. Geus puguh bangsa bagong mah pating guluk-guluk. Dina sajero lumampah di eta tempat saurang oge teu aya nu cumarita ngan sakadar dina batin pating garandang bara bacaan sabisa-bisa nu neda kanu kawasa sangkan aya dina kasalametan. Tak suruh komandan ngaharewas beri noe leungeun Sersan Sutawijaya. Meureun heula. Atuh reg bae Sersan Sutawijaya ngarandag meh bareng jeung Sersan Hardi kalawan anu sejenna ge nya kitu pada ngarandag. Teu lila komandan Komping usi welengodok pesak ka mejana anak breh teh ngaluarkeun kompas kulantaran ngarasa linglung teu nyaho di kaler kidulna da puguh leuweung anu sakitu geledeganana. Waktu komandan keur ngilikan kompas Sersan Hardi dikersakeun make tanggah kana luhur kai anak breh teh ningali oray nyampai dina dahan. Siga deuk macok sirah komandan. Geus teu mikirkeun naon-naon deui porosot Sersan Hardi ngecagkeun setena dina tak-tak terelek ceger. Kuprak oray anu sagede bitis teh ragrag hareupeun pisan komandan. Atuh sarerea pada ngarenjag samalah komandan mah kuat kang ngejat ningali oray murag tina luhur kai. Astagfirullahaladzim. Komandan Kompi ngacenghok mastaka gogodag socana mencerong kana oray ngarengkol payuneunana menang nembak Sersan Hardi. Untung maneh awasar lamun seug balanga kana pas didewek paeh teu pupuguh ku oray. Kelersan bae abdi tanggah Pak kana luhur kai ular Sersan Hardi beri noker bangke oray di kana gawirkeun. Geus kitu bae tah mah euy, pitulung nanti pangeran yen urang kudu salamet ku jalan syariatna maneh nembak eta oray anu matak masing carangang kalawan gede kepercayaan kanu kawasa teh. Pokona mah sing jalujur dina sagala rupa hal milampah pagawean. Ayeuna mah tak nyokot jalan teh ka belah dia bae euy. Ulah terus kebat ka tonggo, leuwih hade mapai jalan satapak, suruh komandan ka Sersan Sutawijaya. Tidinya mah tekung sireureuf lila bring arindit deui asruk-asrukan di tengah leuweung anu dikira-kira harita geus nincak wanci liwat asar. Anu moal sakumaha lila deui oge nyang hareupan kana wanci magrib. Ngingatkeun ku sieun kaburitan di tengah leuweung bari jeung karasana geus raripuh oge laleumpangna teh rada dikaresitan. Anu tekung silila beak nyorang leuweung beras kahiji pilemburan meh nincak kana wanci magrib. Istirahat bae heula tah sapenting ieu mah di dieu. Kajian esuk subuh-subuh urang berangkat deui. Najan diteruskeun oge percuma. Leheung meus lamun engke di ditu manggih deui pilemburan. Mangga bade istirahat oge. Ular Sersan Sutawijaya beri marentahkeun ka anggota-anggotana supaya ngarareb di eta patempatan anu kabeneran aya sababaraha hiji imah kosong. Tapi pikeun anggota-anggota sajolna kadinya teh kalolobaana mah lain rareureeh anggur pating alaksruk ka kebon ngadon sing karoreh kana taneuh meunang macul. Anu ceuk palikirna sugan bae manggih huwi atawa sampe tinggaleun dumeh ningali tangkal sampe pebalatak sisi kebon. Najan hantem di kalorehan oge uleh teu maranggih naon-naon nu hartina teu manggih kulanas-kulanas acan da puguh pepelakan geus bareak duka diarala ku nu sejen. Ku ayana kitu teh aya kasebutna pilemburan kosong teu aya jalma saurang-urang acan bujang-bujang aya pepelakan dalah hayam atawa bangsa sato anu sejenna oge meuni teu aya bulu-buluna acan estu patempatan kosong teh lain kosong teu aya jalmaan wungkul simpe combrek taya dangiangan. Awahing ku geus teu kuat nahan lapar di antarana sababaraha urang anggota ngadonna luaran tangkal cau anu eueuh buahan anu maksudna deuk di arah bodogolna wungkul di parasek di piceunan taneuhna. Cik atuh sing boga kira-kira euy
abong deui ari kudu ngadaharan bodogol cawonaman nyiar-nyiar pi panyakit teu nalampahan teh neges jadi mah moal saha nu ngarasakeun ceuk salah saurang anggota katalah uyeh bari nyamperkeun kanu keur ngabersihan bodogol cau. Wah loba teuing catur batan kalaparan mah naon bae di garas asal ulah nu matak sakali di dahar ujug-ujug ngajolor. Bener kitu teh mah teu nyalahan dewek oge ngan eta bae sok kasapira aku bodogol caudek di garas ata-ata onaman 1000 kali beteng lapar ge abong deui kudu badoga palikiran bae da maraneh teh lain doma malah doma oge teu barekion geus puguh zaman si penyol sagala kudu didalahar teu sedikna kacung-acung kudu dirasakan da eta pamikirna si penyol mah sangkan rakyat-rakyat malah lodar jeung barina oge kira-kira atuh euy dek didalahar ata-ata bae kitu ular uyeh bari panon ngareret ka baturna anu katelah Bang Ehon. Aya akal ieu jelema mah ketah cuk nu saurang kalacat unggah ka imah kosong ditaluturkeun ku baturna kaasup Bang Ehon bari marawa bodogol cau meunang mararesihan. Samalah uyeh oge make pipilueun unggah tapi teu lila manehna mah ju turun deui ngadon ngampih ka hiji imah anu sejana. Tah sia cuk hiji anggota bari keprok sukuna ngareng kenek siga nu atoh. Kebeneran oi aya bele kosong sugan teu bocor urang karulu bodogol teh. Oh dikulub teh deku cai wungkul da kudu disuluhan malah ade belum tuur. Nah aya ku bodo-bodo teuing ku suluh ngalaan darurung hiji mah naha sok maneh ka kolong ka ditu hon laan darurungna hiji milihan anu loncer. Nah asana teh kabina-bina teuing urang mah aya ku ayana dahareun kudu ngakat heula darurung gogoblok batur hayang kadarieuna teh dek ngadon ngaruksak sakitu deui hog bae dewek moal burung taat kana parentah ti atasan asal ulah harawak bae ari jeung nu saperjuangan mah cuk Bang Ehon bari ngojengkang kaluar deui geus kitu awakna ngadepong bulbus asup ka kolong ngadon kokorondangan sakitu awak meh-mehan seret teh maksakeun maneh dibelaan sirah ti dadalagor tuur barared balas kokorondangan melaan beteung keur kitu beletok riag imah anu desian teh kuat kainggeng nepi ka Sersan Sutawijaya ngorejat hudang ngarasa ruas ngadange anu ngabeletok bari jeung imah karasa mani inggeng kawas oyag kulini. Naon teh euy tanya Sersan Sutawijaya rada nyentak di kamar. Iya pak ngalaan darurung walar Bang Ehon bari ngagusur darurung meunang ngalaan. Kunaon maneh teh lieur atawa boro Ehon bete pupugo ngadon ngakat darurung kumaha lamun seug ngaborobot. Sanes lieur sanes woro pak mung perih beuteung ieu bade seduruk eta tiris ular Bang Ehon bari nyodorkeun awi darurung saleunjeur anu teu kungsi di belahan deui. Darurung sakitu panjangna teh bulubus bae diasupkeun kana hawu geus kitu gur mirun seuneu mani ngabebela ngadon ngagogoplak ngarulup bodogol cau bari dirariung kulimaan. Keur ngarulup naon euy dewek bagi cuk uyeh anu geus ngampih teh norojol deui nyamperkeun kanu keur ngarariung hawu bari salidoro. Lah tatanya teuing marina oge cicing-cicing bae ari nu teu nyaho lalakonna mah make jang pipilueun Bang Ehon kesit nembalan dibarengan ku beungeut ngabalior. Eta ilaing mah ari sagala rupa teh kawas lain jeung batur sakapal bae lalampahan teh geuk uyeh cingogo tukangeun Bang Ehon. Lebadinya anak nu mata koge bangsa kuring mah di mana aya rongan baris pihasilon kakarang aku baraya ari eueuh ngajauhan teu ingat-ingat bari hitut-hitut acan komo bari jeung pinanggih kauntungan atawa kasenangan mah meni blengles ulah make musik-musik ulah mandi ngobah-ngobah macan turu euy najan teu diterangkeun pokona oge keur saya mah teu marima bae da jeung sanyana kitu. Nu matak ada jadi jelema ceki dalang teh mah kudu ingat kana purwadaksina moal langgeng hirup jalma mah kudu ingat waktu baheula
zaman ente aya kararepet dina urusan pagawean menisiga anjing tutung buntut sirilik deui ngagero ka dewek muntang tolong hayang dipangmereskeun pagawean taya peuting taya berang taya awak cagor jeung henteu mending agak-gajag dibelaan teh sirikna encep deui dah hayang ditulungan teh nah ari geus beres pagawean kalawan salamet tur pinanggih jeung kanugrahaan sigana teh meni teu ingat dari modal-modal acan sakalian didatangan ge sigana teh meni kasionan ya jauhon kana nyambat teh atau kumaha bae kahayang teh ulah hari keripuna ngakayak urang ari geus ngareunah nyambat batur geus hon ti tadi ge saya mah geus rumasa memang kitu hampura bae kasalahan saya sakitu-kitu bae mah jeung deui ka dieu sotenan saya mah lain dek minta dahareun ngandek milu sedeang soal dahareun kitu dibere bae nuhun teu dibere bae teu jadi halangan anak ari sakira ikhlas onaman barang dahar sasoranganan kajian batur kalaparan cuk uyeh bari nyaritana kitu teh siga nu ngageri mungguh keur batinna mah memang jeung sanyana anu matak nyamperkeun teh ku hayang barang dahar disarekeun teu daek kreup da beuteung ku kurubukan. Nah hayang kitu maneh ye ehon malih ka tukang komo bae dibere mah tembal uyeh bari cingogo radang hised ka hareup pantadi cuk sampean nyaritakeun nyar-nyar pipa nyakiteun ngadalahar bodogol cautelin ulah sotena jadi penyakit keur sorangan ari sarereon aman teh jadi halangan anak malah mupakat eta kira-kirana hipu moal euy awah barang nu teu hipu digodog ari lain batu mah sok-sok teu make ngabuih sagala bisi kaburu peuting jeung ongkohanan suluhna ge geus rek beak sok jait hon cik salah saurang baturna maning garemeng-meng siga nu hayang buru-buru am ngadahar. Bismillahirrahmanirrahim. Rigidig ku ehon sok black dituna dina palupuh ku ehon manis harigidig pisan kunaon nyairan anaknya Allah mani Allah karahayang mani Allah kaharayang pisan jelema teh tah ku ieu cocogan kerekek guprak ehon ngalungkeun palupuh meunang miteskeun tah hiji benang euy anu urang eta mah euy cuk nusa urang menit ti buburan nyokot bogana tah kabeneran satilu-tilu kacocok euy nu dewek ieu nu urang mah euy tilu jalma pahibut teu sirikna paboro-boro nyerokot saboga-bogana meni cugjag dibelaan leungeun kekerepengan ngarampak kudu bodogol cau panas keneh dolo itu ehon ngahulang nah ari nu dewek mana bo tempolan nya batur beh nama harirupna teh merentingkeun keur dari rina sorangan kalatruk ehon ngubek-ngubek awi bari dicocog-cocog kana kukulubanana can beunang keneh rajeun kacocog kecebur deui murag kana jero blek da puguh leueur kalawan panyocogna geus rada mintul tapi awahing ku dikeureuh akhirna mah teu burung kajait kitu ge teu ku hanteu barang jung kaangkat dina jero blek anak kepluk teh murag kana parako nepi ka beyeldugna ku lebo aduh si badol ngadon murag deui kana lebo keun bae deuh ubar cek nini ge lebo mah cek ehon bari marasihan lebona geus kitu karawuk nyuk cai tina gentong ku gayung tuluy dipake ngumbah bodogol cau nepi ka bersihna batur-baturna mah geus pating calatrek ngadalaharan bodogol cau meunang ngulub panon Bang Ehon ngareret ri bae uruy ningali baturna keur nyarapek meuni siga nu ngareunah nakara teu beda ti ngadalaharan hui bangkuang geus teu loba anu dipikir deui cakrek pulang Bang Ehon rada ngahulang kakara ngegel ge bari panonna ngareret di ka batur dibarengan kuletahna rada dilelehkeun tayohna ngarasa kesed tapi kulantaran ngarasa kabita ku batur geus kari kumaha engke bae ceuk pikirna cakruk ngagayem bodogol cau mani bangun anu ngeunah nakar barang dek ditereuy Bang Ehon ngarandeg nyapekna teh kulantaran karasa dina ti corona seuseut dek ditereuy teu bisa dek dikaluarkeun deui bisi batur gareuleheun
Keun bae dek gareuleun tinggal gareuleun kari kumangke dek diburakeun bae batan jadi penyakit mah cek gerentas hatena. Wah cenah Bang Ehon murakeun panyepahan bodogol cau meuni nyebrot kana bilik. Ngadalah naon teh euy meuni pating calakrot bangulung ngareuna kitu tanya Sersan Sutawijaya bari nogel noong tina bilik carang. Iya pak etaun. Wah tembal Bang Ehon murakeun deui meuni kadenge nyebrotna kana bilik. Bena mah ngabaruang jelema teh. Wah kunaon ari maneh Ehon ngan bubura bae pagawean teh. Sersan Sutawijaya nanya deui bari norojol ti kamar nyamperkeun kanu di dalapur. La ilaha illallah. Ayaku jarara kaman teuing hirup teh. Abong kana teu manggihakaneun. Mangga saparican ka ditu. Disiar bae pi panyakiteun teh. Hayo pican. Belawar, beledug. Bang Ehon nengkorkeun sesana bodogol cau kana bilik meuni pating beledug. Teu beda ti maledogkeun batu. Geus kitu Sersan Sutawijaya ngareret ka uyeh anu katingali keur nyalang korah di juru jeung baturna opatan. Bari panona pating karecep tapi saurang ge teh aya nu ngaromong ngadon ngabaratem kawas nu sawan kituna teh. Bari leungeun sabelah nyarekel sesana bodogol cau anu teu bareak. Tayohna bae mah jalma nu opatan teh ngarasa lieur atawa ngarasa mareuh meuh beuteung. Nepi ka ku Sersan Sutawijaya uyeh digegeuing bari awakna digibeg-gibeg. Uyeh anu digegeuing mah jongjon bae teu nembalan acan. Uyeh ieu eling henteu maneh teh palang siang ngareur pak cobi urang inuman pak ku cai atah beli seseuteun ti corona. Karawuk Bang Ehon nyeuk cai atah tina gentong song disantongkeun kana bibir uyeh beri sirahna rada didanghakeun. Tidinya leguk caina diuyup ku uyeh nu teu lila ngulisik eling. Kitu deui baturna nu opatan pating kulisik bari nyarabakan beteungna. Aloh cek uyeh bari ngarenghap. Anu karitu patut anu ngadarokakeun teh ngadon ngabaruang batur. Mata si Budayut pamawana mah teu pupuguh ngadon ribut ngalah anu karitu patut. Uyeh kukulutus bari panon ngarindat ka Bang Ehon. Tuh geuning cek Bang Ehon mani olohok. Jelema kieu anu disebut jelema nu asih di pulang seungit teh teu beda ti nulungan anjeung kadempet ditulungan ku ditulunganana anggur nyegag. Nah atuh balena oge make kabawakeun teuing ku batur. Lauk buruk milu buruk hirup teu boga pendirian sorangan. Jelema kitu mah tembal Bang Ehon malik morongos ka uyeh. Atuh jep bae uyeh teu ngomong deui dikitukeun teh anggur ngahulang. Manggas gara hareas angguran ka ditu geus peuting barena oge. Batur mah geus karerek ieu mah ngadon ribut kana hakaneun kawas nu kokoro manggih mulut. Cek Sersan Sutawijaya nyarekan anggota-anggota bari ngaleos asup ka kamar. Nya kitu anu tas digelendang teh pating goleah ngaredang. Isukna kirawan Cibedug subuh anu kaayaan waktu masih poe keneh anggota-anggota anu lobana sakompi teh geus meriang deui ninggalkeun eta pakampungan anu maksudna taya lian dek ngajugjug ka urut asrama anu bareto di daerah Pingit Jogja anu dipilampah ku maranehna ti barang mimiti indit geus nincak kana 5 poe 5 peuting lalempang pating alasruk mapai-mapai jurang mipir pasir turun gunung unggah gunung teu boleh disorang. Waktosna kabujang sae pamirsa sakitu nu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.